koreografer Ardi Bukito, aransemen lagu Lingga Angling Rastati. Sinopsis: tarian ini menceritakan sosok pejuang wanita dalam melawan penjajah dari bumi pangkal perjuangan. Nyi Ronggeng adalah sosok wanita cantik dan mempesona yang pandai menari. Ketika beraksi di atas panggung, semua mata akan tertuju pada kecantikan dan kepiawaiannya dalam menari. Penggemar dibuat mabuk kepayang dan kekuatannya hilang di mata Nyi Ronggeng. Di sanalah waktu yang tepat untuk memperdaya para penjajah. Hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan. Nyi Ronggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna, ukur natrat jadi sajarah sastra pitutur. Tapi sing ingat hiji basa nu geus lana inang tu aya sasakalana. Saha nu haat, saha nu iceus kana ieu perkara. Lodaya Puragabaya gesan tandang sajamidang, lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan kuraja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Tunggu melaku walu bakal melaksana nepikan diproklamirkeun anak ieu nagara. Ieu teh malulu biasa para pejuang, para karuhun nu geus paeh kosok nandunkeun jiwa jeung raga nepikeun kamardikaan nagara. Tapi cing yen nu disebut pejuang teu sakabeh kudu rongkah di medan perang. Di Karawang Nyi Ronggeng midang najan narah dirraga tanpa sukma, tapi inya derisi pagi nggoning bebela kalemah say.
Pikeun gini pikir curang lampah tapi sasireun sapeunjeureun pikeun modal perjuangan. Lodaya Puragabaya. Tabah di dinya stay mah. Ya anak kan bisi dulu.